kemana salahan, Ih, honya. Waduh, salah. Wah, harus main ke di bawah. Mang. Hon, awak badag. Bau pesing siang udah kayak ngesing. Bangsa pesawat kene. Saya naon sih? Naon sih? Suka teh aing sia garing. Aduh, aing. Wajib kieu tanggal hui geus loba jukutan. Gara-gara hujan melulu. Tapi alhamdulillah sih diberi hujan. Ya tanggal hui aing nugal teh di ditu. Nu maling. Tapi nu malingna awewe ngurak kene. Aduh aing. Padahal mun hayang beja be. Berek we sa kontainer. Aduh. Udah bener dak. Siapa? Jadi awewe adan. Ripuh aing mah asli aing mah ripuh. Duh, paranos kowe kieu. Ai eta jelema kunaon? Pacaprak teu pararuguh kitu. Sampeurkeun kowe naon nya teh jelema? Kebon hui sakieu-kieuna modal kawin teh. Saha eta awewe-nya? Mang, hai mamang kunaon ngacaprak bae? Kos jelema edan nu di parapatan asem. Sia nyelba edan ka aing. Tuh kamari awewe duaan balik hui ka aing. Di Uber ku aing tuh malah nyebutin jelema edan ka aing. Sia di nyebutin jelema edan. Kan jadah doang. Oh, gitu Mang, pantenya orang mah. Oh iya Mang. Ari mamang mirip. Mirip saha? Mirip Hendra. Hendra mana? Ih, eta mana sih? Mang, Hendra gendut teh anu non yang geus duda gendut deui. Geus jelema edan. Pan sih mah sarwakeun anjing jelema edan. Ih, justru eta, Mang. Nya duda telah lapuk di telaku pokokna mah mirip jasa bener be, Mang. Anu gendut, anu duda. Nu telaku teh eta lain. Pan sih mah seurit aing. Eta Mang mirip sia. Mau bae aing ganteng kieu sia dimirip-miripkeun nyeban kitu bagung. Tinggali tuh kok sinar bolong baju nage kos edan. Wah, parah sia mah kain ngajakan ribut sia jeung aing. Lain gitu Mang, ampura Mang, bener Mang urang masalah pernah nyeuleuh kos Hendra TV teh Mang. Teu ngarti aing Hendra TV. Naon sia nyebut Hendra TV ka aing? Sia mah saroba yang ngajak gelut sia ka aing. Temen asal-asal aing mah. Mang, selo Mang. Ih, Mang, aurat. Mang, kemana salahan, Ih, honya. Waduh, salah. Wah, harus main ke di bawah. Harus main ke di bawah. Ke di bawah. Emon aman. Di sini di dia. Aduh, capek usuh gandeng. Ya aing di kebun badak anjing. Nyawa kita mau sampeurkeun ku aing. Badakna galak. Astagfirullahaladzim. Anjrit. Kemana tuh jelema? Ngalunjak jasa ka aing. Udah cepet jasa kalau gitu ya. Siga jurig. Leung jurig hideung mah. Ieu putih padahal jelema mana? Si karena backlin. Aing. Mana buah? Kepanggih dicekek ku aing mah. Baksa kongan. Woi, aing di dia Mang. Emang enak tak aja lo. Awak badak, lawang cengking. Cocok. Teh Puput kemana nya? Biasanya berduaan. Serangan be. Serangan mata ngenangeun kes jomblo. Saya Putri ayah Bang Ai atuh ih serangan banyak kesel.
Langsung amat sih. Itu. Sini deh. Enak. Mereka mana serangan bekos jomblo? Jomblo emang sarangan ge boga kabogoh. Ente. Nah, nyebut ke orang jomblo mana sarangan ge jomblo. Ih, geus lah, graduate dirinya sekalian pel. Oh, heueuh nya si Wes henteu. Si Wes saha? Eta nu hideung. Oh, teka jeuleu. Ih, parah mani ngomong teu kajil kitu. Iya tuh maneh ge nyebut nu hideung. Heueuh nya, tapi manis-manis ge hideung nya ho. Heh, tibalik ya ge hidung-hidung ge manis. Parah siapa ih. Bae atuh salah saeutik mah. Mang, gede heula mang. Naon? Capek aing. Oh, aing ge capek. Mang, naon? Awak badag. Bau pesing siang udah kayak ngesing. Bangsat! Woi, betul siang ya Allah siang. Jangan Allah. Ih, paranas amatnya. Kadang kieu nihon di dia. Paranasnya aus kieu udah kemana, Pak? Hayang minum ge aing. Panas kieu, duh. Ya. Ada ratu dia bu kuis malulu. Aduh. Kumaha aingnya. Hayang ngadeukeutan si Ida. Kau panas asal aing ge masih Ida. Alah mana nu ngudag-ngudag aing bae. Alam aja eta mana tah. Aing hayang kasih Ida. Mahanya sahanya nu pake percaya ku aing. Cara jadi nyombelangan aing si Ida. Sahanya. Nah, beneran tuh si Ali lewat tuh. Dek, Kade Dek. Naon bang? Dieu be. Iya naon sih? Oh penting lah orang ngobrol di dia ya. Penting-penting gala. Nges ka dia diuk tah dinyata baturan dia. Dibelah. Oh nges dinya. Naon? Mikropen gala. Atuh diuk we heulanan. Lain. Bisa tuh sia ngadukung aing ye. Kan aing bogoh ka si Ida. Terus Dukung pangyomlangankeun. Aing mun aing nu yeuna mana ngudag-ngudag bae. atupan aya Aldi mah ngadukung bae ka Bang bae. Kumaha ye di carana ye? Alah. Ing mah be ulin. Atuh ulin ka imah. Tapi kan mana anu ngudag-ngudag lain-lain si Ida nu kaluar nu ngalayanan kalah mana? Atuh lamun ka imah mah pas bae lewat dapur. Lewat dapur pantengeunang anu anu nyeleueun ke. Gampang nama. Tuh yang penting mah kieu. Masalah kieu mah gampang di. Lah, Yang penting beunangkeun heula. Kapanggihkeun si Ida tapi ulah aya mana. kieu ari mah zaman duit, Bang. Atuh bener, tapi mana ieu tak mana nu rese tukang ngudag-ngudag bae. Apa talian bae kitu nya mana si Idanya? Waduh bae talian bae. Pan mana si Ida teh mah urang kene. Horeng sia. Geus Kalau ada ipar aing nya. Moal dijodohkeun teh jeung si Ida. Iya ulah kitu di. Atuh teu bener mah nya. Penting mah kieu. Kapanggihkeun si Ida. Ulah aya Mas ya. Oh iya dipanggihkeun ya. Naon dipanggihkeun naon? Can dipanggihkeun si Ida kieu. Atuh udah panggihkeun ka jeung si Ida. Iraha. Tuh kieu ya. Atuh kikieuan mah gampang, teu bang kikieuan. Ai, teu ngarti kene bae. Naon maksudna kikieuan? Kieu ka piraku ing sekolah teh nya. Kikieuan doang. Kieu tuh. Maksudna naon eta? Mah. Yang penting mah panggihkeun heula jeung si Ida. Bawa laporan mah kieu tah. Naon eta kikituan? Kieu. Hayang dikieu-kieu tah. Kieu teh ku aing. Gitu. Laju maksudna kikieuan naon eta kikieuan segala. Geus kolot mese nya. Teu ngarti kena duit. Oh duit maksudna. Atuh eta. ngomong ti tadi. Atuh bener mah kode kitu teh kode. Atuh kikieuan naon maksudna? Yang penting mah duit. Ngomong ti tadi masalah duit mah gampang di. Yang penting kapanggihkeun si Ida ulah jeung mana. Kayak dipanggilkeun yang penting mah kieu tah. Geus. Bener ya? Bener. Oke, di mana kieu Atuh kepanggilna? terserah di mana coba. Jurang ini nak kemana? Tadinya senang di situ. Kemana be? Tuh ada Bang Tojo sama si Aldi. Kurang kali yuk. Kurang kagetkeun mah yuk. Hayu. Duh.
Itu ke Bokos iya nya kos nanti sutradara Hendra TV. Oh gede awakna. Asyik naon sih dek? Aing mau dikagetkan si Ailun numpuk jeung aing. Nyawa si Aldi betul benar udah kagetkan sana kan. Kaget aing. Dina ge kaget sih lu numpuk ka aing jauh-jauh. Kaget tuh lagi. Tekuat aing. Aing kagetkeun si Ailun numpuk. Nya sih naon sih kaget-kaget segala tuan. Ih, kejar las. Nage ada duaan bae si bobogohan. Bogohan mager ngobrol. Awas kan yuk. Awas kan yuk. Eka Epa. Nya Epa lain Eka. Geus lah yang diuk lah. Ay Aldi nanti lu nogar. Si yang itu mana? Ih biasa beta banget ke semua coret. Oh iya. Suka jore-jorekeun batur, jelema ganteng gitu, tapi diilikna sedotan. Itu amat Jul. Si dapan teh urang. Mau dijerokeun tah. Ih, pan gitu amat ulah gitu. Ih. Nah, lu Jul. Si ida menges diembat, menya orang diembat bae. Jebol bae mah aduh. Ih parah jelema teh jelas emang lagi. Ya, nasi saya. Angger juk menang nasi ya. Capek aing di udag-udag badak. Di sawah kene. Ai saya naon sih? Naon sih? Buka teke aing sih garing. Senek ibu aratul ta. Arate kurapan beureun Oh. ih. Badak di mana sih ya? Tuh. Di kebun hui aing. Ilok ya. Heeh. Caritana teh aing keur leumpang. Arek ka dieu. Ieu teh jelema ngocoprak sorangan teu pararuguh. Terus sekunaon sih? Ya ku aing ditanya. Terus Mang kunaon udah gara-gara tadi nyenang ieu udat adat ngomongkeun si Puput jeung Teh Ida. Asa kunaon sih tadi? Naon? Pemuluh hewan amat ka aing. Sanu hewa. Eta naon tadi kieu? Atuh kidasa. Ih, cuca. Naon sih cucu-cucu? Ih, cucu-cucu. Maksudna naon we cucu-cucu? Asa kunaon gigi brik kus bebek. ratel ya ini tadi. Aratel burik. Ah, parah gitu itu. Aku nyebut aratel burik. Kotok. Ih, tolol. Kenapa? Aduh. Haram jadah, si aing capek di hujan. Badag. Itu jelas. Hewan mana si Panji? Iya, nu leuwih cucok. Emang Cucok-cucok. Bisa nih kayak gitu kan? aing eleh ku siareng susuna gedean sih. Entul. Kotok. Siapa sidak ngajelain coba geus lain sararieun. Ku Daniel situ nyawa tadi aing Si kesu. kunaon sih teh? Kunaon? Di kebun ku Daniel. Di mana? Di kebun. Di kebun Wi. Kotok. Di kebun Wi. Iya, lain ku Daniel lah. Ih lah atuh yang meuleut. Oh, Coba dak leutik. cicing ge aing. Ih. Geus cara rape coba sebadik kieu aing kebun ku Daniel gara-gara nyenang ngadat si kasih Ida maling hui, heeh. Paling duitnya di mana? Ieu geus atuh. Tadi kebun si badak sasi anu kecil medan tadi barolong teh ieu ieu. Geus atuh dak lonolan kotok, lonolan aing bae etus kan salah. Geus lonolan aing bae tuh cicing ge. Geus ge. Dak tadi. Ah, iya. Ayo naon Bang? Salah. Iya, nu kamari ngagangguan aing tadi sia. Udah. Mamang salah nyeule. Nah, salah nyeuleuh sia buk lagi beureum tah. Buk sebelum tah. Awak putih sia mantas di backlin sia nya. Di backlin emang aing cucian. Oh, sia. Sia tadi Iya, ganggu aing. Ieu cenah ge anu kamari cek Teh Ida teh jelema. Ya udah di jelema edan. Nyaho sia. Di mana di mana ieu? Anjing. Ini mana? Anjing.
Edan ti mana? Hah? Ngaledek ngalah hui teh ngalah hui itu kan. Aing boga kebon wita, kemana na diledek tadi. Pan aing nanya mang, rahasia cek aing ge, sia kunan udah ada kus jelema gelo. Aduh duh. Emang sih nyaho jelema eta we duaan. Nyaho sih. Bener jawabna. Bener sih bener. Pan nyaho masalahna aing ke jelema namanya. Awe nu mana? Ih, teh Ida pan cenah jeung Oh, kamari maling hui. heeh jeung si Oh, sorangan nyaho. Teh aing. Heeh. Aing. Bener mah. Heeh teh sia bejaan tah aing kena sasaran. Ah, orgidut. Orgidut nasi orgidut. Orang gila gendut. Ih, si anjing aing sebut orang kita kena pas. Tidak tadi saya ngomong ke aing. Menjada. Si kuing. Lain ieu saha ieu sebenarnya saha. Si tukang mamang hui teh. Ngomong kemarin udah-udah si Ida. Heeh. Lalu patana orang gila nyasar. Kon di dinya Ah, sarwana sih nyebut gua. Oh iya, Aing gila edan. dan geng ngomong heula jar apa maksud urang? Iya, jelema edan nyasar iya. Kasar itu batur. Iya, jelema edan nyasar. Lain jelema edan. Terus jelema barolong kitu. Aing mah kieu nya si aing nyaho mah aing boga kebon loba sia teh. Kebon pakai eta Teu nanya eta boga hektaran ke henteu. Ai memang maksudna naon make baju kos kitu. Heh, ieu mah baju ge baju paranti ngabon sekret teh nyaho. Lain barolong kitu. Atuh pantesan badak sarieun Tah dengekeun. Ah, ke jelema gelo anyar, udag-udag mah Tah dengekeun cek jelema leuwih gelo nu teu laku tah garing sarua pas duda. Gelo eta ih. Teu salah kan urang ngomong. Tas negelo. Naon maneh nyelekeun we sia teh. Maedan sia teh. Maedan. Teh sia. Mas ya edan anjing sia teh. Anjing. Ah, mamang urang ngabejaan tah ada tadata teteh manehna. Saha teh manehna? Si Ku Ida. malu hui kamari. Oh, Kurang ajar sia bayar sia kain sia teh. mang ulah galak-galak. Mamang kan gini ya dudanya. Ku sia nyaho. Atunya mang kaciri beungeut tak kusut. Ih munah bae sia. Atuh lah. Eta penjanda. Geus mah, geus. Tadi cenah teh ngagantian duit teteh urang oh. Mending geus nikah bae jeung teteh. Sia naonan sia, main tingkah-tingkahkeun si Ida. Aing di kamanakeun. Daripada ngagantian duit. Di kamari sejanggi. Naon? Kikiran jeung si Ida. Naon maksudna? Ayeuna pitikakeun tukang hui, pas nu gelo kieu. Emang sih bukan duit? Ya tuh boga tuh Bang duit. Mang kere oge sia Aku mah. mending nyana lah, boga kebon Atuh loba. eta jelema bajuna ge sararoek kitu. Oh, napa sih baju sarung ge duit mah aing mah eueuh. Wah, menang fisik men. Atuh dia kos nu Emang gelo. gawe sih geus Medan. Heuh, kos nu gelo, gelo anyar nya. Mamang gelo anyar meureun. Lain Atuh nggak ngepung segala. Sia mah teh anu paling hui aing. Oh, sia tadi nu paling hui sia. nanya, mang nanya, ai mamang geus jelema gelo. Saha jelema gelo padahal mah jelema waras sia teh. Atuh sedangkan mamang tangkal uwi di dinya. Kunaon cenah ngomong-ngomong gitu serangan. Padahal mah keur melakui. Aing ngadumbal ngene naon gara-gara tah tetehna anjing. Tetehna. Lah situnya. Atuh mending jeung aing daripada jeung tukang kebon kos kieu. Kejar awas. Action. Jul, kebon tuh. Kos Sandra TV yuk. Oh, gede. Oh, nah. Lain ke. Jelas saingannya tapi. Action. Jul. Itu kebon kos ieu nya kos nanti. Sutradara Hendra TV. Oh, gede. Awakna. Oi. Saya Jul. Ai. Action. Di udak badak aing. Di sawah keneh. Monyet cicing. Action. Action. Ulah kitu ih. Ih, kamu Jul. Apa